di desa tina ngenakeun KKN mumpung nyaos ya ayeuna wae gitu ayeuna mah reka ditu heula aya tugas di desanya nya langsung aku mau di kantongannya mah, di HP budaknya. Aduh, gak nyangka ya. Ternyata gini KKN disuruh kerja bakti, disuruh motongin rumput. Aduh, capek banget ini. Aduh, capek. Ini juga. Anak-anak lah bos, sini membunuh bos. Oh, Nah, tadi ya. Ketemu kalau barabna. Lah, tas tulung kayak di mana wae. Neng. Parap gede ke Neng. Tas tulung kayak gede bijil. Oh. Mana kayak di mana ya? Bayo orang masih ada halus apa? Oh. Kalau mana sih teh? Mana? Ah, sari buahana tuh. Oh. Di belakang Salin gunung itu dia. Ada tanggal. lewat bos. Tuh. Yuk. Mana barang itu turun gunung? Kemana ya teh? Barang. Neng. Parap Neng. Naon ah? Parap. Naon Pakpir? Parap. Bako. Sanes parap. Iya, Dina kerja naon bakti. ah? Dina naon? Pelang dada dapur. Kayak urang sarian heula. Assalamualaikum. 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 siapa tuh? Tahu coba lihat siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT, masuk Pak RT. Masuk dulu ya, masuk dulu. Pak, Punten lah. ya, silakan duduk dulu Pak RT. Aduh, Di mana parapna teh kapendam? Tanah pelang dada dapur. Palang dada teh nu kumaha? Aduh, Parako. sanes pelang dada. Kela tuh sakedapnya urang palian deui. Sok, tere hadap tuh, kabur-kabur. Yuk, silakan duduk. Ya, kan duduk, Pak. Pak. Kita acan aja ganggu di dia. Oh iya, ada apa Pak di sini? Iya, aya serat di desa ya teh nya. Aya pemindahan iya teh. Iya laras ieu teh anu nuju KKN teh ya. Oh iya, kami Iya. KKN dari Jakarta Pak. Abdi teh kapiwarangan ku Pak RW. Ieu teh bade dialihkeun nu KKN di dieu teh. Anu kapalih lebak ka RW 2. Oh, katanya kita mau dipindahin ke RW 2. Jadi rumahnya pindah? Iya, jadi tempat tinggal kita nanti pindah. Kalau boleh tahu ya Pak, kenapa alasannya bisa kita dipindahin begini? Ya abi oge ieu teh kurang terangnya. Soalnya ya serat teh nu dongkap tadi. Biar teh abi teh mumpung nyalse langsung abi teh ka dieu gitu. Dikewe kitu kieu nama urang kapalih lebak. Sekarang Nya ayeuna wae we. gimana ini barang-barang? Iya kan banyak. Banyak sekali. Gampang lah barang-barang mah. Tugas Pak RT, engke Pak RT miwarang Karang Taruna di dieu. Oh, iya. Nyaho aya ka ditu urang angkut seueur ya barangna. Lumayan. Nanti jadi diangkut sama anak bapak RT. Ya lah, urang aya mobil dah di paling itu Pak RT nya. Ya urang kalikeun ka ditu wae. Oh, iya sanes ah. Nah, eta sok gedekeun. Nah, harganya ngaja pati ge kudu diparaban. Ban makhluk astral ieu teh. Wah, Kudu di ya. parap. Parabna nu kieu. Nya, begitu. Ari marab japate dikumahakeun ah. Di wapan biasa. Juga orok. Nya, 3 orok kumaningan. Nah, kumaha ari atuh.
Nya cenah awak we. Ngeong udah. Cing atuh sok. Ya soal we. Wah, tuh kedua kan ngeting dengan macet. Iya tuh ada si Neng mari Nah, sieun kudu kieu. Mana Mana kudu teh saurang di para bantu. turun euy. Aduh, ah. Tuan Neng mari ya kana Japati ya. Dah, mana. Bade ayeuna we. Ya. Nyase teh? Ya. Ya. Jadi pindah rumah itu? Iya, pindah rumah. Ya itu. Ayo atuh. Ya kitu we. Di barengan ayeuna ku Pak RT nya. Ya Pak. Tunjukin rumahnya. Siap. Kita ya tugas lagi nih teh. Oh, iya. Buru-buru Pak RT teh. Enggak tahu tempat di sana enak enggak ya? Gak tahu sih. Dah. Tadi pulang ke video. Abang kudu jiga orok di parabana ama. Tak loba teuing teu kumaha kudu leungeun lagi kudu kena puluh meh. Karya meureun kena ieu na. Hese. Cing wararageun mah hisa kitu parabna ah. Wah, mahi men lah. Pan itu aya beasi uat tilu karung deui parabkeun we sadayana. Oh, bener. Meh urang carekan deui kitu. Nya henteu atuh pan meh warga Japati. Aduh, teu moal dahar meureun. Benar. Dibikin kerja penting kabeh. Apa nu penting mah Japati wareg. Bener gitu. Mana tilu karungna kadikeun panggul atuh? Kana ulah. Tegar ku si uwa di Sabereds. Oh, kitu tanggung. Asal kieu hirup anjir. Popoe teh kieu we jeung kieu seueur pergerakan. Tiga si warjang itu. Cip. Kenaon? Ya kemana gaya kieu euy? Cip. Cager, alhamdulillah. Nah, main teman-teman kukulin tengah kita mah. Tentang lantung gitu. Moyane ngalpa kita teu boga pegaweueun euy. Jadi atlet gagal euy da teu boga modal nih. Bisi rek milu gawe. Gawe naon? Jeung urang. Naon maneh gawe? Nagihan. Jadi si cebu. Heeh. Oh, kitu nih. Heeh, hayu atuh. Tiraha gawena? Di ayeuna we. Da urang kan sorangan. Heeh. Di kurang bawa heula nagihan we apal tempat-tempatna lah. Urang mah teu boga kantong jeung helm euy. Wah, kembaing kewe. Kewe numpakeun urang. Ayeuna ka mana heula? Katongo. Nagihan. Heeh, nagihan heula. Oh, kumaneh ditunjuk-tunjukkeun heula tempatna. Itu kurang di heeh, hayu atuh. Hayu, eta ayeuna? Heeh, hayu. Hayu, oke, hayu. Yuk. Kemana heula ayeuna? Katongo heula. Seberat tempat deui, aya genep 7. Aya lah 7 mah. Ayo, yuk. Ayo urang bakal liburuhan mal ayeuna langsung. Kapan ngaranna ge gawe. Da urang hayang konten boga duit euy. Heeh, aya lah kan wae. Heeh, ayo. Kamana heula katongo teh ka asup pagang? Heeh, pagang eta tah mah. Oh, ayo. Bos, teh geus-geus di Tamaraban Japati. Karunya hayang beli ke geureuh balik ka indung mah. Keun bae da jauh emang di Palestina, Babah. Ah si Alma jadi we ingat kasih mama. Mana kalau ingatan bahwa deui anu mah teh apa deui nah tuh babeja heula ai si neng teh di mana indungna tah kitu kurang bejaan kalau ilmu poksa bejaan teh titananya teu di urang salah heuh bae lah bae hendak kencan itu no kunjung titah curi karunya urang kemeresan baju tengah peuting moal Mama dek. Ya sebenarnya mah abi teh aa kangen kasih mama, tapi da teu si mama di Palestina teh acan euy. Nah lain milu atau kayak itu ke Palestina, kangen mah. Apan matak neng dititipkeun ka si Uwa ge teh kanya nyiring si mama hungkul jeung si bapa nu ditugaskeun nari neng di ditu dek naon dek sonda. Aku ada itu bos antarkeun. Sina orang teh ontak banget lain. Juga itu diatur lebih kayak itu. Baiklah. Ieu mah hampura we lah. Aa jeung si Tutuk lah diekeun poksangan. Nya teu nanaon meureun ada abi gara-gara kangen kasih mama jadi ka anak oge kitu. Punten nya abi jadi ka bumi heula. Nya mangga. Mana Pak ini rumahnya?
ieu nu paling dieu. Tah, ieu nu ayeuna kedah dianggo teh nya saur Pak RW teh dan tos dikosongkeun ieu teh. Oh, udah kosong tinggal kita menempati gitu aja, Pak. Tah gitu. Anggo we di dieu da lah enakeun bumi mah. Oh, iya. Oh, Tapi gitu. Pak, awas jangan lupa barang-barang saya nanti anterin ke sini. Banyak Oh, sekali di situ eta barang mah saya. tugas Pak RT eta Oh, mah. iya. Nyaho engke berangkat teh ka dieu nya ku mobil dicana ka dieu sadayana. Sok we ayeuna mah anggo ieu Ya. bumi Ya. atau aya barang-barang eta mah rada dibersihan Ya, gitu. siap. Kuncinya mana, Pak? Nah, ieu nya kuncina Oh, iya. mana aya hiji da. Oh, iya. Kuncina ku Pak RW hiji Oh, iya. serepna. Iya. Ya kitu we. Oh, iya. Ya, makasih ya, tuh. Ya. Makasih. Kitu we nya. Ya. Ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gitu tadi mah. Dudukan barudak buka petangan moal gitu nya. Uporah barudak. Urang oge teh hayang-hayang teh. Ih. Oh, tay mah ieu tah. Punten. Mangga. Si cebut nih. Ah, Bu. Biasa lagi, Bu. Jangan aya sakit dah. Ah, sah. Ane 2000. Tuliskeun heula atuh. Di mana teh apa atuh urang? Nggak si eta itu mau buku leutik kita naon? Bae Kan ieu dituliskeun, dipotong di dieuna hargana. Bu, isuk deh mah. Sia nu nagihanana. Oh anyar, ieu pegawai anyar. Tanya kan Saya kenalkeun heula Sok atuh. atuh saha ngaranna? Hancip. Hancip, heeh. Di si poho deui ya ibu tikanya. Ah, jeung mah cekliskeun we. Jawab di Mana? mana ieu? Dari mana? Di dinya we nu kosong tuh. Oh, Saya. nuhun, Cek. Ya, Ya. langsungna. Mak, urang dek ngaji heula ka Teng Sileto. Assalamualaikum. Balik deh. Tah, lila si eta mah anu. Pakai sangu atuh. Siap. Si Owo ka mana Taraya wae. Bisul cenah tadi mah. Hah? Bisul cenah. Bisul. Mana celana ieu make SMA. Heeh, Pan. Borak mana mah? Biasa LB aja tuh. Cenah SMA teh. Beli gitu. Opat. Gimana? Ada duit teh sebutkan di saya eta. Pak itu. Pas tujuh ewangnya. Tuyulna mana ya? Kira apa? Ada tuyul. Video, tai mah ieu. Videoan. Yo tah, berarti kurang teh kudu diinget-inget tempatna. Heeh. Apalkeun beraku tak apal jalan. Siap. Wah, nah kalem wae urang mah. Kan omat isuk mah bakalan helm urang. Heeh, engke dibawa pengmakeun karung. Ya gitu salatona. Hap. Salam. Oi. Aya. Asup oi. Nah, mana itu? Ieu mah mean nu adi urang euy. Cing, uing tuh. Lah, Lu tuh yang diajar ngaji teh. hah? Diajar ngaji teh. Diajar ngaji? Jagoan kamari-kamari meureun karek datang ayeuna. Urang karek kaburu ngomong kanang urang teh. Jawa nyari kumaha poe lah. Berasa jukut kieu mah anjir. Biar buru atuh ayeuna. Kudu wudu heula atuh. Diajar ngaji naon ieu teh? Quran atau naon? Oh, pokoknya mau diajar ngaji we. Lu wudu heula juk. Nah kudu gitu. Heeh atuh. Atuh kudu heula. Lain mana juk? Wudu heula. Ayo cari tanya dia. Aya juk. Aya kudu kieu teh. Ngebot heula atuh. Siapa mainan? Main kamar. Bisa henteu. Nyokot heula. Oh, Nyokot micen hiji, karek micen hiji. So. Oh, so.
Tuh, mana kaset? Terus nyopot lu, Pak. Geus tau buru Bos. Pak. Udah cobain lagi. Iya, kurang sangat dia tuh. Aku udah etam nih. Nek kali aja ngaji gitu. Orat gimana nih? Ayo urang tuh boga tuh. Boga naon? Nu kitu. Ya, anjing. Laan heula dek ngaji mah. Aya euy di anting euy. Gitu. Tenang lah. Usian lah. Aya beun. Tama tak berat oge. Di mana dia wae kieu kitu? Ya, di dieu. Ya, Kalau sok. nah, bener ieu teh mana yang ngaji. Namanya bohong atuh ya urang saged kieu. Menang hidayah di mana? Ajakeun lah. Urang bawa motorna supirana sok atuh. Nah, teuing urang mah udah bisa. Sok. Bersihkeun hate maneh. Tah. Sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tuh panjang dulu. Sok diajar. Ah biasa we bismillah nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Saat deh. Sok enak yuk. Ba, fa, ma, na, ba, fa, mana. Ngarit coba urang mah. Iya, lain nanya ke bapak mana urang mah iya. Jadi kumaha teh jadi. Ba, fa, mana. Wafa mana? Tah, Bisa. itu. Bey, eta cepati ampihan euy. Cinta rati oman. Aya naon, ah? Ai si emak ka mana? Si Uwa. Hah? Si Uwa mah ini dinten naon, ah? Salah sama meureun. Kami salah sama MBK. Si Uwa mah biasana gitu. Aduh, MBK. Kok Hari adek naon, hari adek naon. Rek minta duit yang jajan ieu. Jajan naon. Jajan tustet ieu lapar. Hari itu teh naon hari A. 500 bentet terang. Aya wae hari A. Atuh mah kudu nage anu masih ceceh kasih emak. Apaan nyasat dengan ulah dengan mintaan ke siswa. Nyata kayaknya enggak awon hari itu mah tuh. Data ya si Wana paling MBK jika nama. Bahan. Bayar rek isi beli nempo ieu bisi tetarakti. Nyasak atuh. Kieu nya. Tapi urang bakal minang ya diajar ngaji kumaha bae tong. Urang mah atoh asal lagi urang aya di dieu mah ieu maneh. Atuh. Cigana bakal minang ketang tapi oke bae urang kudu tika bisaan pokona mah. Anjing. Nah ieu maneh. Kitu, Bo. Tutup lah atuh. Sok tutup lah. Sadaqallahul azim. Itu lah. Ai maneh boga hidayah ti mana ieu? Jeung hayang diajar ngaji di. Era apa bekerja lagi? Nah jeung era ieu maneh. Sabar beja-beja. Beja-beja ka saha? Kalau barudak eta, barudak urang. Tong dibeja-beja tapi Tong dibeja-beja. pokoknya ulah dibeja-beja ulah yang apaleun maneh hungkul jeung urang ieu mah harasia duaan ieu mah. Kumaha? Sok rahasia. Sok sumpah. Yo. Kacida maneh. Enggak bohong mah ku aing. Ku awas teh diseratkeun ta maneh. Sok naon sok. Percaya aing si Allah bisul cing telepon lah ke mana? Dicas.
Nger dicas ah. Asli rak ting naon urang mah dicas dah. Asa ngapain dicas ya buat HP-na nanti ngedrop baterai tadi dicas terus matu batu bata atuh sekali mah batu baterai ABC Sok maneh. kali Apal atuh euy aing warung ieu mah. Wah. Aing sok nganyuk ka dieu. Nganyuk. Ieu motorna di mana tuh Dana? aing geus di dieu. Punten. Tersebut naon itu lah. Punten. Warung. Mang. Jeung 2.000. Punten. Ah, di teh. Awak deh. Mangga. Cik atuh awak keur orangna setiris kieu tong nanagihan dia. Apaan kewajiban Mamang ieu mah? Aduh, Kewajiban. nganyuk deui atuh. Siap. Ya kita. Mahanya ieu teh. Tah cenah dia urang nek ka imana keur ngobrol itu ka hajaya jeung cemehnya. Yen manehna teh hayang boga salaki teh kana bisa ngaji, betul salat. Urang teh jadi tidinya teh kageuing sia teh diajar ngaji cuy. Itu berarti ka urang berarti nya euy. Naonna? Hayangna teh. Panan rek ku urang atuh. Goreng adat piragi heureui imane. Atuh da ulah pan. Apaan? Anjir. Anu kita salat. Jago ngaji. Urang kan jago masih ning kana ikro ge. Atuhnya ulah pan urang kudu diajarkeun. Berjuang. Mane nyerek ditikung. Moal. Pokokna mah urang hayang diajar ngaji we sing teh. Bingung urang teh eta. Iya. Ti ayeuna mah getolan ngaji karena salat getolan. Ulah karena hayang kasih teh neng Sri tapi karena anu musik malikeun teh neng Sri na. Eta urang sabaraha yang jago ngaji. Sok kayak ngapoe gecap kumaha di ieu mah. Bisa maca Quran aing debur wana baborowokan. Tah eta leuwih hade maneh. Ka urang tahu anjir cenah euy. Nu anyar itu pegawai anyar. Pegawai anyar karek dieu, poe dieu. Oh, Cik. Dieu kalau atuh di dia. Cik urang ngobrol udah ada. Anyar mah bisi. Mau sok juk. Pan bisi ngatog teh ya, bisi sasap ke ti ditu teh nya. Sok. Laan helmna. Nah, sawawuh ieu teh. Pegawai anyar. Nah. Cingan. Waduh. Geus teu salah deui. Mana rek nagihan? Hancip. Aduh. Pan diajak gawe ku si ieu da, urang teh boga pegaweeun. Heuh atuh salah meureun ayeuna. Rek nagih ka Mamang. Mamang rek nagih ka Hancip. Atuh da kumaha da ieu mah pegaweeun, Mang. Permisi heula wayahna eta mah. Permisi heula cenah. Heuh Mamang jeung rek ka pasar. Boga hutang ka si Mama. Oh, Sia mah. rek kumaha ieu? Dibawa ka dieu atuh da urang jadi apalun. Alus euy. Mama pegawai teh hebat. Aing. Atok dari Mamang mal bisa mayar ya. Ada sih ge boga ka Mamang pan. Sia teh. Aduh, Aing kumaha tuh? Balik wae. Heueuh nya balik ke meureun. Oh wayahna we da. Kumaha tuh Mamang jeung ke pasar di. Heuh atuh kembae. Berarti 3 nya acan tah. Jeung poe ayeuna. Lah, bae 3 we. Nah, eta di dinya nage saberiji. 2. 7 eta salah nyerat 7. 7. Eta salah bentuk 7. 7. Heeh. Balik ke. Kamu itu Urang atuh anterkeun balik. Heeh, hayu atuh. Sia masukan teh tara boga hutang. Nyasatan aing pengangguran. Nah, 7 paingan panas tiris da. Bayaran hantem anger teh di hapus baranan ampun. Bae sia nu nagih-nagih si Hancip darasakeun ku dewek. Si Hancip patalepakeun. Manehna boga ka dieu ieu. Ya ampunnya kemana sia mun nagih Baiklah agaknya. Tapi ieu diinjong kurang. Balikeun deui aya maneh omat. Ya ari nginjem mun maok teu dibikeun deui. Urang teh diajar itu rek bergadang aing. Ngajan ulah ge cek Roma Irama eureuk we aing bergadang. Aing. Aing ke urang amun teu dibalikeun deui mah make naon ieu mah. Urang ke lamun ka dia di bawah deui kitu. Sakalewang iya. Engke mun hayang diajar ngaji teh bari mau udud atuh ka dieu teh.
Mana? Urang seureun teh terang ngarokok ah. Deui nya. Sok aduh. Nuhun tau ah. Sok. Aya wae. Assalamualaikum. Ayeku hayang tobatna karena awewe aduh. Piteng. Aduh, kumaha sih itu ibu-ibu petugas terus ka dieu ICM acan ka dieu. Ah, kumaha tuh susulan? Susulan we susulan. ICM kunaon nya? Minggu kamari disusulan. Ayeuna kudu disusulan deui wae atuh. Kudu kumanya cewek teh? Ai kasebelum pisan. Ieu sapas pisan dira duit teh kumaha? Sami we lah. Jangan ICM nya. Ya, siga susulan ya. Mau susulan heula nya. Kan yang ICM atuh sanara. Ya Allah, astagfirullah, ya kumahanya iya teh. HP lobet deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ngopi si Mamang ya. Alamat jeung nomor Asia, aku mahanya. Assalamualaikum. Neng, cek dongkap. Kumaha tuh ibu-ibu cemet teh can dongkap. Kumaha? Nenengan meuni lieur eta cemet balansian heula meureunna. Yang kudu Kumaha tanggung renteng wae atunya. Ya, anu yang sageus jengkel. Aduh, nengnya pada ngantorkan cemet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu ka mana si Mamang? Si Mamang teh nuju udur. Aduh, kumaha teh hayang ngobrol jeung si Mamang Gramo. Urang sauran heula. Ya Sakadap. tuh, kamu itu ah. Ibu Dewi hadir. Ibu Desi hadir. Ibu El hadir. Ibu Idai hadir. Ibu Pia hadir. Ibu Nyai. Hantu Cemi, mana Cemi? Acan dongkap nih. Sedap teh palingan ini di jalan. Nya. Ibu. Hantu sanop atuh urang. Tahu siapa di jalan bulan? Hantu sanop. Janji SBK. Janji SBK. Satu. Akan membayar hutang jika tidak lupa. Akan membayar hutang jika tidak lupa. Dua. Hadir tepat waktu mual tanggung renteng. Hadir tepat waktu mual tanggung renteng. Tiga. Mual nepika diberi petugas. Mual nepika diberi petugas. Mana ambu si Mamang teh? Kata kedap. Mamang. Ubed. Kenal lo Mang, wartosna teu damang. Biasa we nyeri sirah. Damang Mamang. Alhamdulillah ya. Sekarang kita bengkel. Oh, teh Korea Mamang. Bolos deui wae geura. Mamang pesen kopi Mamang? Nyetapan ieu teh beneran mau mereka pasar atuh sakalian Ubed. Itu ka bengkel? Nya seh. Oh, kopi. Sedikit ieu kopi mah. Atuh. Bareak sedikit oke. Antar Mamang heula ke pasar lah mending. Aju atuh da mungbung seh. Cewek alah. Soalnya tuh Mamang salin heula nya kikituan ka pasar. Kela atuh sakedip. Mang atuh sok ah. Itu bukan duit. Maju semangatnya. Tapi kering. Puntennya ibunya panas tiris aku. Kita tadi bisa pakai api. Tempo cairna cuma. Nah, itu kalau Tempo setor. Panas tiris. Iya udah terus. Kita nyarira. Nanti terus ibu. Sok. Ayo kita biasa ibu mah. Nya sok beda di baca. Kita nyarira bongana berat wae atuh. Janji SBK. 1. Akan membayar hutang jika tidak lupa. Kudu dibayar. Bayarlah gojona tuh. Udah kalau itu tadi neneangan mending sampai. Ini panas tiris aja tapi teh. Nya sok aing enggak sok teraskeun naikna karena latihan. 2. Hadir tepat waktu mual tanggung renteng.
Ulah, ingat-ingat takut. Iku mah tuh saja ieu nih. Saya ingat sampai petugasnya. Silo. Moal nepi ka di pemberi petugas. Udah can dibersihan gerada gitu. Atas. Sok bayar. Sok bayar tuh yang sekali bayar. Banyak kan nilai susu. Biasa ya cuma kieu. So CM atau nang renteng wae apa nih minggu kemarin tamu renteng ini tamu renteng dari wae CM. Tinggal meureun sia teh. Alasan. Dari selatu. Murah mah CM ku abdi pangmayakeun 25 omnya anu tamu renteng deui ku abdi. Ya sama Bapak ieu teh kasih oce ieu heula we atuh cenah diican layeuna. Ai kita abdi kamar teh mana? Ayo atuh nu kitu mah pela aksesoris nu kitu mah tuh. CM. Aya inggarannya bisa diican. Biasa. Yuk. Ya, ini kata dua kaji alunta. Angor anu mimiti ceurik teh yang di karni ku petugas. Oh, kitu mah cenah ieu wae. Ya ieu apa? Ya ieu minta urang mah ada di mana? Kumaha atuh cemen situ da itu gua. Ada sama yang kieu. Ada sama yang kieu tuh sama kita boga. Kak. Mohon. Ka Mamang. Kakak meureun Mamang di kuduna ge. Mamang depan Kak kamu. Mamang cenah. Ih, ka AA we duaan, wios ya. Siap. Aya naon ieu teh? Iya, bete balik kumaron. Terang, iya yo. Tapi teh lieur milarian alamat. Sareng kampung, sareng RW-na. Aduh, lieur ieu teh tadi milarian. Balik ka saha nih? Kanu Nabi Gaga. Terang teu ah. Apa gagah? Mohon. Gagal meureun gagal. Gagal. Oh, gagami di warung aya. Di sanis. Tapi nanti Gaga. Teu terang. Manuk gagah mah gagah. Tah ieu fotonya ya, cobi. Cobi. Si cokor mah. Syukur. Pernah si cokor aya. Si cokor. Aya saha? Abi sasok. Abi adena ih. Si cokor enggak abi. Aing neng di mana ieu? Abi di kota, bade ka AA. Agak-agak. Itu leresan mana itu di mana? Di Jakarta, bade ka dieu. Ajakeun Mamang ke pasar ge lah, gampang eta. Oh di ditu si cokor di ditu bomnya. Bener antosan heula we di kafe mending ge. Di mana teu terang atuh abi teh. Kape Sampean ka dieu. Kape ini di sini. Teruskeun aya barudug barudug. Bade ngiring ka arah nih. Moal teh salias. Ieu mah. Anu nya. Yo, Meng bade ka saha? Bapak. Anu sampai abi di Bapak di Jakarta. Oh, mohon. Bade ka pun neraka ka dieu teh. Mohon. Lieur larian. Alamat sareng RT-na ieu teh. Oh, mohon. Saha namina? Agak-agak Gaga. Oh, anu sok disebat. Sahanya? Lah, saya deui da mung di palih ditu we. Oh, palih ditu. Mohon naroskeun we bumina Gaga palih ditu. Oh, mohon atuh. Bapak satu acana hatur nuhun. Oh, sameulihna geulis mangga. Oh, di kantor, Pak. Mangga. Si salah sih. Kiko sawas proyek di net maneun. Wah. Kakak! Si kakak ya Allah, ya Robi! Kakak! Neng, kan dia atuh. Pinjam sarung ya. Si kakak mah ambil lieur milarian. Tadi. Abi tadi teh ka dieu milarian bumi ieu. Lain bel atuh pan aya Nya ada aya HP-na, ai kakak. Aya naon? Nya aya lobek HP-na sok bade kumaha. Ya wis lah. Mang, awewe mana, Mang? Tadi teh pantitah di dieu kumaha? Ambo, aya awewe tadi di dia, Ambo. Tadi teh kas dituduhkeun ku Abahna Leto. Mamang tita atuh tadi teh. Si Mamang mah uing heula tuh ah. Baik ka pasar bisa isuk tadi mah, aing eta awewe mang
Bae da isuk bakal panggil. Buat jodoh uing atuh mang ai mamang. Lain di si Joko teh lain. Jeung geus eueuh mang ting di mana ieu ayeuna awewe teh mang? Kumaha tuh nya? Wah, berarti yang tadi itu teh akai masih sok perpanajeuk masih lapor teh cenah ning. Nya. Ai isuk bakal panggil deui lah. Nang sieun mang sieun Isuk bagian tong tong ulang mang we. Aya mamang kalah. Itu tuh jam sabaraha tadi tuh? Tabuh genep Genap. muhun. Dugi. Dugi tabuh 10. Terus mam can tadi. Entar tadi anjing. Nah, itulah itu mah. Genah dia enak aya numpang nyanggukeun. Saha? Nya neng, ada Nya tuh. Kedah. Nah, adi urang bang. Dia tuh gerak kabumi itu. Nyangke we bias. Sebenarnya. Eta naon? Eta kangge naon, Kak? Kak? Naon eta teh kangge judi? Nah, ini Jadi colengan. teh kakak teh nyalira nya. Colengan ieu. Dia teh sepada soleh kakak teh. Iya. Nah, ieu kadon judi kieu naon? Naon maksudna ieu naon? Ini mah colengan hungkul. Ieu naon? Itu tuh. Tuh Tinggal ieu ketika poe kieu colengan eleh wae. Arang tuh. Naon ieu teh judi? Caritana judi ieu teh. Colengan ieu mah, colenak. Nah, kumaha kok we? Ya tuh gerak kabumi lah. Biar mau belajar ieu. Main deui. Biar kakak mah. Mamang balik ke mamang ah. Oh, sok atuh kitu nuhun nya. Lapar pisan nih tadi kayak ngopi kelewatan lapar ah. Nuhun mamang geus diantar ya, Bet nya. Sami-sami mang. Besok kopi besok.